ngandikan kurang ajar sia naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke meureun maksana bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mah keluk nah bapak teh jauh-jauh kai buktina ini kan kaloler heuh sare meureun disebut sare da teu ngarengap jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu gentayangan di dunia meureun kasang tukangna naon hayang layang jamus kalimus sada lambang kagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nyata dina amal eusina nyata lambang kagungan negara eta teh anu dimemetian ku Ketuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan lain dipigawe makalah dipangplangkeun gini diungagang gamarna padahal guru dipigawe eusina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik keur nu gede mah adu meh gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabari ripuh teh di buligiran di Gemrong Reungit kumaha nya Pak kieu dah keun da kege aya balitunganana tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin bisa jadi mun kitu mah Pak ai geus dog-dog tinggal iga kieu mah cul kana kawajiban tah ayeuna bapak dek init deui ka dunya maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu balik deui kana wujudna ai maksud bapak tah di dieu kerajaan kumaneh pake maneh jadi raja Triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh anjir lain hayang make baju sakiang akang teh tong sok kitu teh mah patahan teu baleg naon teh nya bapak naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana da pakaruksak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket ngerem mun sadaya milu paket oge nya ya pengetahuan ka ituna oge ilmu ijazah meunang oge da puguh meureun heueuh intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh berat pertanggungjawabanana ieu mah sakedeung sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna ulah gua sanggup sia jadi raja nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan asal lain 4 tahun ini Kang tong lila teuing setahun setengah we aing asa geus ngasaan bidadari we geus jadi raja sehari
Iya. Oh jadi abdi jadi raja, bapak tim suksesna. Kadeh jadi tim suksesna. Langsung ka bobodo batur. Ngabibita batur. Nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Iya. Ai abdi. Ai sugan teh moal kieu atuh da. Oh. Ora ini mah kagok batur teh dipake. Kagok borontok ka pelang belang ingat. Kagok boborot. Tak kitu sanggup maneh. Nya atuh aya kitu mah teh naon. Ai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya teu bae dicap jempol. Teu naon sok we kumaha maneh we. Nya. Lah. Jadi raja dulu. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dititah pidato kumaha apa? Nya. Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi itu sungut wawanana. Nya. Sok sanggup teu? Sanggup. Sok pina. Pake kumaneh wujudna. Laan pakaianana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna. Langsung jeung wujud maneh. Acarana sarana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah ngarenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyaredkeunana. Siap. Engke. Engke. Kelanan. Bareng atuh, silalah kana pedala. Kelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana? Pade teh aya 2. Heueuh, adu ka mana abdi yeuh? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru siling narada. Heeh. Kumaha teh Pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Ai Batara Guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Lambung narada mah. Wah, cumureun sapeleng kah? Bapak yo kabeh ge kan. Kedua cukur-cukur da ulah. Ngan mau bisa nyebut adi guru. Paling adi beuteung mun kaduna teh. Dewek jadi raja. Siling narada, kuring raja mah. Dewek jadi cacak wae. Ngada gua nambah wae aja mah. Cacak tengah modal nepi ka perebut kitu. Kieu we atuh abeh adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap. Engke. Aing mah. Tong burung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap. Sing kuat. Sok atuh. Hiji ya berarti 4 deui. Tong ngomong atuh cicing. 2 berarti 3 deui. 3 2 deui. 4 berarti bakal mawa lengkeng. 5 wah cingkua jeung rurat reret.
sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cing kuat karek samenit cing kuat perketkeun karek 2 menit tapi kagak deg-deg gitu lagi ya mau puasa cing kuat atuh mana teh udah ngap atuh seru aja tidak modara ieu modari mah ari maneh ai sida wala geuning kuat ye api-api sia ge komo si lain kakak kalau bakar rokok balikan kape heulaan atuh jelema maraketkeun mah kuat kata cara rangke beureun eta mulian sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tangger teukeun suku genteng blokkeun naon oh si Dola kemana? Oh ya. Si Dola kemana? Lah, naon? Gimana? Oh iya. Si lain jadi? Oh, wah. Yang tunyak tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta dua ka abus aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia lah naon geus dewek moal dek peke sorangan silingah dek mah maturan aing teh sudi make rada ada merang meureun geus baju ieu bajakeun kitu batara guru ngukut dewe keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan sok buru-buru bapak rek init munge peke bapak di dieu abdi nu newak jurig moal kuat sok da banyak kakolot sok da kolot ge ngeunah sok nya asupan Ana eta omongan si ayah nu ka kitu. Karaos eta teh. Oh, atuh da geus berpengalaman itu. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Ini hese teu sia kudu dipaksa weh. Wayahna munga nah make baju nu kitu geuning eueuh baju lage ka mana baju lage eueuh kudu ditinggal lebar eta geus dipake
Oh, heuh. Wah, Pak Antong iya, Pak. Wayahna. Nah, darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu kerapruk-kaprukan di dunya. Soal pakaian baik. Ya, tuh aya kitu mah cenah naon atuh. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun. Lain ieu Pak sakti da kudu sakti batara guru mah. Kitu? Nuhun, hayang sakti we sajidu mah teu sakejap nyata. Heug. Sajidu mah teu sakejap nyata maneh. Wah, bisa sulap ya, Pak. Nuhun ah. Bisa sulap. Lah, naon? Wayahna dewa urang calukan saurang mah. Maksudna urang cenah meuli kartu gaple. Teungeunah mun aing di dieu keung ah. Oh, permainan mah. Karena gaple resep-resep ya. Eta sora kudu digenti sok. Bisa imam atuh. Kumaha ngagentina? Dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka 4 kali bakal robah. Ayeuna Pak sok. Cincok. Tepina damel kaulanun. Wah, anjir. Wibawaan. Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiah pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara Guru, sumuhun. Batara Guru. Guru naon sih teh? Guru Dana Setia. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain dewa. Alah, halus demi Allah, halus. Sok maneh. Sok. Kotor teh. Begitu. Oh, lakal. Tong tarik teuing atuh. Tapi lo damel kaula nun Bapa unyuk semangat. Naon rupiah pancen ti sarela panjenengan ku putra pada dilaksanakeun. Nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Candra di muka. Hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan Mujair Nila. Dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah Candra di muka. Tong kalewihan teuing. Sabodo kawasa. Ulah kalewihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijaya nuhun. Adi guru gitu. Ayo. Tasak itu Bapak rek ngudag jurigna ayeuna. Mangga wilujeng. Urang ngajugjug ka karaton balik mercukona. Balik musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya. Kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk kelereng. Kemana we karap sia mah? Teuning da geus piheulaan.
hayu urang tepungan widadari anu genep ribu genep ratus genep puluh genep eta mah ayat Allah belegung widadari mah 40 laras dewa mahnya eta aya 4.440 are hayu atuh urang ngajug-jug ka karaton bale mercukona tuna lampah eta kacarios di Guha Sela Bintara nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati Sampurasun. Sembah kapiatur lingih Kakang Patih pamugi sihapunten lumayan hatur lumayan sangkan jantan kasare seni nu jadi atikan ngaraketan duduran sariki kudu jeung Kerja pikir samene prapati ati nu awon perlu singkiran ayun-ayunan
sesedekan pasini zahir janjena oet 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 oetan jamparing ibarat gugur seser betang sate kana hate matot kajiwa marwata suta bingah ka kiri-kiri bingah marwata suta bingah ka kiri-kiri Prabu Wijarna kapingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta Kala Nurgeni ieu ngandika Bagya nutaya papadana syukur bagya kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupeun kaula coba minta supaya jawaban hasil jeung henteu nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada rayi kakang cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna hasil eta layang jamu sekali musada susah payah naker perjuangan anu luar biasa ari si Semar pae sanes pae deui ka ieu bangkena ta senang urang moal anu ngaganggu dan di dunia anu dipikasieun dengan si ieu we sorangan dan dina paena oge kaula nun soak gitu soak rag-rag jantungna atuh da diudag-udag ku kaula capek meureun layang jamu sekali musada hasil kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali musada kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mani api-api da ieu buktosna tah layang jamu sekali musada teh subah ya bagja bageur kaula bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa kaaji ieu layang jamu sekali musada nya nyangakeun gawe akang teh mung sakitu-kituna bade dibeureum bade dihidang ya berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula sieun tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning urang amat mah pertahananana rekep kaya gegep paingan negara na maju da puguh rakyat jeung pamimpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana syukur bagja kumbayangan pinasti kasayang dumapara ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja nyaeta lumebet rarancepan
kaget kenawan. Iya pusaka dicekel deh kukul. Hei, Saha saha satria bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati. Saha anjeun tejok ku sampean. Lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya. Hei, jadi ketahuan. Saha entong saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain nek maehan ka aing. Nah anjeun teh alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata peda deui. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Hah? Ai, entong ai. Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek dipibana ku sia ieu. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakaian di dunya adalah. Nah saacik kaula Semar. Ieu ninggalkeun raga badag sia. Sok dek lompat ke mana? Wah, kabur. Hei. Bahaya kabur. Woi, ya. Naon gua make gumuncak. Marukan sama rumah nyoba. Marukana di luhur Candi Eusi meureun. Keun antep sia. Tuna lampah eta kacarios di Batara Guru Narada aya di balik mercukur. Nah, siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Poho. Eta. Catur kana gaple. Iya. Sok, abuskeun sia balak kosong teh paeh. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya ieu ah? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha hayang urang mah raja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge.
kapan urang teh di dunia dahar teh biasa jeung belum belut hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang kumaha urang aya nama urang kadunya urang pesen belum peda nyaeta menta supaya pangneangan kenjengkong ngora nangka ngora jeung budak ngora urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da moal teu ngagugu di titah dewa magriyu atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang teh boga hajat di dieu urang ondangan para dewa kudu mere cinggel hajat naon urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu benar urang onang singa depok singa depok si robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah tah kitu dorna teh urang teu tumpak singa depok tuluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kaget tendera haningali tendera haningali kaget tak kiri-kiri kaget tendera kang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ai saha sampai ada ai lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyemah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teh sopan aya nu ngeusian cahaya saha anjeun budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge ai
itu aing naraga di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong cilaka dulu kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk tatanya kene ka balarea ka dewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalawora yang ngomong teh hayang sia diciwit ku aing rasakeun aing bake aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kaujanan ka dieu sia bakal lulus maneh di hanapeun leungeun aing pek sok ari bisa mah pek bae den niraking ka ngawatek aji kemayan denera ngawatek aji kemayan modar sia modar ceuk saha modar Aina kan teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha Batara Guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleu gablek mah kemayan tamih lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya lumayan 100 tuh HP na cokot Kang tuh bisa nge-SMS ingat babari nge-SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atuh surat mun eta mah bejakeun SMS ampun Batara Guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna Batara Guru kurang ngajar atuh lalawora teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan dimimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy meungpeung kapake
mumpung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar sejatalu kaula teh geuningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureuy puguh hileut teh kunyuk sia aya kisikan geura nyingkah Semar ti ieu sawarga manirancan sabab pajarkeun wengke teh dewa ngukut bueuk geus tong heureuy siapa siri kepret ke waing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia kaing hayang nyepeng pusaka layang jamu sono tapi salah carana sia teh lain kitu carana dulu sok kumaha carana gengsi sia hayang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh si murayat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh rek mimpin cucunguk notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh unggah adat sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki buci treu kideung sabab bureuteuna Semar teh lain korai kadut tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar banar nangka badranaya kitu sia teh atanapi Semar lurah kuda Australia geus jang geus teh ore teh jang benar ampunan leres Kakang Semar dai kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha nya kapaksa we geus jang kulit waru angan daru sileuguh walah wah lapur euy Sarke menang ka bogoh kan aing macan ge katarima gaji lapur mereka bisa jadi orang melapur meureun teuing sok buru-buru sia ubah cageun ayo sadaya-daya Kakang Semar sadaya-daya Kang nedahapunten tina sagaro pihak kalapatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade si laing jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura gitu ai kolot pinter pisan euy sagaro paten ngan leuwihna we aya we lemes kolot mah nangan leuwihna teh ai teh kitu kumaha meureunna puguh sagaro pageneangan leuwihna urang teh ya dirgahayu jang nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Syuharis Restuningrat mudah-mudahan panjang yuswana panjang rezekina nya atuh urang sakedap deui nyaeta mayunan sasih Ramadan mudah-mudahan aya dina kakiatan
Oke hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 Dirgahayu Indonesia nya cu permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktu tiasa patepang deui